Atuh cenah eta disebut pencitraan nyakeun bae. Geus kagok aing mah. Gubernur pencitraan, gubernur lambe turang, gubernur konten, KDM King Deddy Mulyono anggap doa. Geus tong dilayakna. Anggap we doa King Deddy Mulyono. Kak Mulyono teh diidentikeun sareng Pak Jokowi. Nyakeun bae atuh kulit disaruakeun jeung Pak Jokowi. Nya berkah disaruakeun jeung mantan presiden 2 periode. Aduh. Atuh cenah eta disebut pencitraan nyakeun bae. Geus kagok aing mah. Gubernur pencitraan, gubernur lambe turang, gubernur konten, KDM King Deddy Mulyono anggap doa. Geus tong dilayakna. Anggap we doa King Deddy Mulyono. Kak Mulyono teh diidentikeun sareng Pak Jokowi. Nyakeun bae atuh kulit disaruakeun jeung Pak Jokowi. Nya berkah disaruakeun jeung mantan presiden 2 periode. Aduh. Anggap we doa King Raja Deddy Mulyono. Aduh, perpaduan Sunda jeung Jawa luar biasa. Geus ulah terus aja bisa tafsir politik cicing. Geus. Tapi nu paling utama gawena. Nah, ingat cenah ta gawena apaan cenah pencitraan. Anu pencitraan mah kieu make duit APBD, duitna puluhan miliar, mayar budget miliaran, mayar media miliaran, eta pencitraan. Pan aing mah teu make. Teu make. Teu saperak-perak acan kuring make anggaran Pemprov Jabar jeung kegiatan sosialisasi kuring teu make. Aing mah malah jadi duit. Cukup we, Deddy Mulyadi channel jadi sagalana. Duit menang, pangeuna, citra halus. Ku rakyat dipikarnya ku nini-nini dipikar sep, beri ceri beri nangkep teh. Aing sok hayang seuri kadang-kadang aing nasib kieu-kieu deui. Nah, jadi eta terasa aing kumaha kieu Pak Haji. Da kuring ngapanon kurang nampo. Ari Majalengka jadi kota naon kabupaten naon kabupaten air cukuring sabab kenca atuh teh walungan kumaha carana begitu asup ka Majalengka tadi aduh ya gampang cai teh ya walungan saya kenca atuh eta walungan sisina pelakan tanggal wahas Majalengka diatur tak bener tanggal mah aya Bapak emang lembur Pakuan Subang lembur kuring tingkat kunjunganna per minggu 10.000 perputaran ekonomi per minggu 500 juta tukang satena penghasilanna 100 juta per Sabtu Minggu rame eta teh berkah di mana? Berkah di Majalengka di pelaka naon? Kalapa sisi jalan ngabaris kalapa di Majalengka ubas kara sok dianyur poin sawareh teh nah ieu eta Pak Bapak sisi jalan kabeh bahkan tangga kalapa dicampurkeun jeung tangkal di dieu tangkal buah asih teh Majalengka ngapa di sadayana sama Majalengka susu walunganana dibersihan aya petugasna bising kurang duitna bere tambahan ku aing tenang nah gitu bersihan terus didesain jembatan-jembatannya desain siga jembatan zaman walana dipelengkungkeun ditata terus gitu Deddy Mulyadi nguriling diposting di kuring abring-abringan warung-warungna bongkaran heula kayak ditempatkeun diatur warungna nu halus make landscape make desain nu halus dagang nu tukang dagangna dididik sina make kabaya sina make pangsi di karembong dagangan nu halus sing jalujur dagangna teu pira Pak teu pira Majalengka jelema bakal abring-abringan